Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukurillah mitra-mitra kaum dangu sadayana urang masihkan tiasa patepang dangu deui tiasa sasarengan deui sok sanoes mung di Jawa. Alhamdulillah dina dinten ayeuna urang neraskeun dianca dongeng anu ketunda dina dinten kamari jajarna si Kamil. Mudah-mudahan dina bagian ayeuna teh bagian anu ka-86 na. Yuk urang dangukeun we dongeng sina teh wilujeng dangukeun, wilujeng manco dina HP-na sewang-sewangan. Pung. Para mitra kaum dangu sadayana. Eta bapak-bapak pamangku adat tua kampung disebutna anu nebarkeun ajian kasaktena anu disebutkeun Aji Sudrabayu dikenal lumpuhkeun musuh-musuhna wajian eta moal aya menyat tapi ningangkeun ka hiji wanoja anu jelas Dewi Keningan ratu ti nagara Jatikameling kalaka imut ngaglenyu teu kapangaruhan saeutik ku ajian Sudrabayu anu di jelas ditebarkeun ku tua kampung. Kacida pisan kagetna keur tua kampung sebab tetela ieu wanoja anu geulis rancuni teh teu kapangaruhan saeutik-saeutik acan. Anggur harita Dewi Keningan anu neuteup seukeut bari imut ngaglenyu. Acan Sudrabayu geus teu usum. Geus teu kudu digunakeun deui. Kurang ajar. Di mana anjeun apa ajian Sudrabayu? Ajian Sudrabayu merupakan ajian kuno anu geus teu mempan deui ayeuna mah. Cek Dewi Keningan harita bari imut ngaglenyu. Tenang nakeranan bari jeung leungeunna sagala diganongkeun. Dewi Keningan anu leumpang harita kadeuketan ka tua kampung anu mundur ka tukang. Hate tua kampung anu neuteub seukeut dina hatena pok ngomong. Kurang ajar, saya sebenarnya wanoja luar biasa geuningan. Apa kana ajian aing anu dipilih. Tua kampung anu neuteub seukeut harita pok ngomong. Kameling. Aing teh lain kudu ngabogaan Aji Sudrapatu. Hade lamun Aji Sudrabayu geus teu mempan ka anjeun. Aing masih kira numpuk ilmu-ilmu panemu campe pamake. Ah, gitu. Kunaon atuh make jeung ngagunakeun ajian anu goreng kawas kitu. Ajian anu kuno, ajian anu geus teu mempan. Gunakeun coba ajian-ajian anu lainna. Dewi Keningan harita nguyup nguntup nakeranan. Sebab Dewi Keningan geus nyaho ajian naon bakal dipake ku ieu jalma. Sacara ajian atanapi ilmu Dewi Keningan teh anu jauh leuwih dipunyulkeun tibatan eta jalma. Sanajan encan tarung Dewi Keningan geus apa kamampuan eta jalma. Tua kampung harita nu mencorong panonna neuteub seukeut. Tua kampung leungeunna harita ngageter. Dewi Keningan anu nangtung mancu dina tangtunganna harita ku tiba imut wae ngaglenyu. Bari tetep leungeunna harita digandongkeun. Jurelat tua kampung harita ngajorelat nyerang kana awakna Dewi Keningan. Tapi Dewi Keningan harita nu keur tiba ngahandapkeun napasna hungkul. Nu timebana eta ka jelema harita barang hiu blesat. Cungkal curalit ka tukang harita cucuralitan ka sabara kali cucuralitan kabawa ku tanaga anu kacida pisan hebat liribat anu didorongkeun kana dada manehna. Eta jalma langsung ngeceak. Dewi Keningan harita nu neuteub seukeut ka tua kampung. Waduh, kurang ajar. Aduh. Eta jalma langsung we muringis. Dewi Keningan anu imut ngaglenyu harita nu saterusna pok ngomong. Kumaha? Aya teruskeun. Ayo. Kurang can naon? Cek Dewi Keningan harita bari neuteub seukeut ka eta tua kampung. Kurang ajar. Sajen sebenarnya. Anjeun hayang apa kula? Benar. Sajen sebenarnya. Hande, lamun anjeun hayang hafal kula. Yah. Kula anu ngaran Nimas Dewi Keningan di Kerajaan Jatikameling. Eta tua kampung teu sidikna morelangkeun panon. Panon anu bolotot beki bolotot wae rek ngaclok sigara eta panon. Teu nyangka Dewi Keningan teh di geuningan kieu, geuningan ieu jelemana. Manehna
geus apal kangaran Dewi Keningan ratu ti nagara Jati Kameling. Tapi teu nyangka lamun ieu Dewi Keningan anu asli aya di dieu. Anjeun geus paham. Anjeun geus ngarti. Saha sebutkeun? Ampun Gusti. Ampun Gusti. Kaula deme terang yen salira teh ratu ti nagara Jati Kameling. Kula memang ratu di nagara Jati Kameling. Tapi di negara ieu kaula lain lawan naon. Kula kurahayang nulungan ka warga-warga di dieu di negara anu memang lain negara kula. Sebenarnya kula teu boga hak. Tapi jeung kamanusaan kula tangtuan ngaboga hak. Kunaon di dieu make jeung warga-warga anjeun teu dimenangkeun darar sangu. Ampun Gusti. Hapunten anu kasuhun Gusti. Jelaskeun. Bargi di kampung ieu teh barang harita kakarage ngomong. Siap. Prak. Beheung eta jalma katir ku panah nu kacida pisan. Hebatna. Gebeg. Nyimas Dewi Keningan harita ngagebeg reuwas. Dewi Keningan buru-buru harita ngadeugetan ka eta jalma. Tak. Eta jalma buru-buru ditotok darahna. Kurang ajar. Heh, anjeun. Saha anjeun? Dewi Keningan anu ngagorowok harita. Bari kawuk harita Dewi Keningan ngarawu taneuh. Beresap. Taneuh anu dirawu harita dibalangkeun ku Dewi Keningan. Waduh. Sabara urang kadenge ngecerit harita. Kurang ajar. Curelat. Dewi Keningan hari ngacorelat. Sedengkeun bapak-bapak kur tiba calangap beri bolotot lantaran katiir ku panah anu kacida pisan hebatna. Tapi anehna sageus ditotok darahna harita ku Dewi Keningan eta jalma teu usik teu malik kur kaayaan kitu. Jeung anehna teu karasa nyeri sabab meuriran aliran darahna ge memang teu jalan. Sedengkeun si bapak jeung nini-nini harita salaki jeung pamajikan ngadeg-deg anu luar biasa. Teu nyangka yen eta nu dihareupeun manehna teh ratu ti nagara Jati Kameling. Nu geus kasohor kakoncara ka mana-mana tangtuna. Corelat harita Dewi Keningan ngacorelat. Katingali aya sabaraha urang kurang leuwih meureun opatan eta jalma. Pakaianana anu sing sarua hideung tapi tangtu eta pakaian teh marupakeun pakaian kerajaan. Ponggawa ti nagara anu memang can dikanyahokeun ti nagara mana. Eta jalma nu ting kudupung harita nu karasa awakna karera panas nakeranan lantaran katiban ku keusik anu memang dirawu ku Dewi Keningan. Kurang ajar. Saha anjeun? Dewi Keningan harita bari ngangkat salah saurangna. Ampun. Saha? Utusan di mana? Kula ti prajurit di mana? di negara Di negara mana? Kalapasi. Lek eta jalma langsung dirinya kene. Kurang ajar. Di negara Kalapasi. Artina Kakang Prabu Waringin Sungsang. Teu nyangka anak buahna Kakang Prabu Waringin Sungsang. Dewi Keningan hari tengah ulang. Sebab teu nyangka anak buahna Waringin Sungsang daek ngalakukeun kawas kitu. Nu hartina sakabeh tentara sakabeh anak buahna Waringin Sungsang teh paingan manehna ngadenge yen Prabu Waringin Sungsang teh merupakan hijin raja anu sarakah. Aing kudu menerkeun ieu sakabehanana. Awas. Prabu Waringin Sungsang anu geus nyangkaruk tina hatena nyimas Dewi Keningan. Lain kur nyangkaruk hungkul, tapi nyimas Dewi Keningan jelas bogoh ka Prabu Waringin Sungsang. Kakasepanana sanajan Prabu Waringin Sungsang pernah eleh ku manehanana. Tapi teu nyangkal hate leutik manehanana memang bogoh ka Prabu Waringin Sungsang. Sedengkeun panjisanan sanajan panjisanan geus nyatakeun nyaah cinta ka manehanana, bogoh ka manehanana. Tapi teuing hate leutik manehanana teu merean ka panjisanan. Kur narima nya hungkul tapi hate leutikna tetep teu merean. Kagagahan, kehebatan, kagantenganana
peranji sanan teh geus teu bisa diragukeun. Tapi teuing kunaon hatena tiba heula ti saprak panggih dina acara sayembara Prabu Waringin Sungsang nu pernah talu kumanehanana terus nyang karuk dina ati bet sanubarina. Eta jalma ponggawa nu opatan anu hiji maot, sedangkan anu duaan harita ditahan dibawa diamankeun ku Nyi Mas Dewi Keningan. Sanggeus harita eta jalma anu geus lalumpuh teu dibawa ku Dewi Keningan. Pok Dewi Kening harita ngomong, Anjeun hayang salamet. Sumuhun Gusti. Anjeun apal ka kula? Terang. Kunaon anjeun make jeung ngalakukeun kawas kieu? Eta jalma anu opatan kur tarungkul. Kunaon? Ampun Gusti. Margi kaula diparentah Gusti. Kusaha? Ku Gusti Panglima Ku Gusti Panglima maksudna? sadayana pangan anu di kampung di desa-desa di kadipaten sadayana diangkut ka nagara Galapasi. Kumaha tindakan raja anjeun? Ampun Gusti, tos sababaraha taun Prabu Waringin Sungsang teh teu damang wales. Teu damang walesna Prabu Waringin Sungsang mangaruhan ka pamerintahan Gusti. Seueur anu perang, seueur nu pasea kalaparan jeung itu sareng ieuna. Peran aya beureunan tatanan kerajaan. Aya mantrina, aya papatihna, aya senopatina. Sumuhun. Tapi memang kitu kanyataanana Gusti. Daguan. Nyi Mas Dewi Keningan nyampeurkeun ka eta tua kampung anu masih kene ngajetan. Berat panah anu nancep harita dina beheungna tua kampung harita dicabut. Tua kampung nepi ka ngapurileung parawana harita meureun karasa nyeri tawa tinggu naon. Sedengkeun Nyi Mas Dewi Keningan harita langsung ngusap urut luka eta jalma. Sep 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 tok. Leungeun kencak katuhna meni sakirat harita notok darah-darahna anu geus dibebaskeun deui. Jarijeug tua kampung harita ngajarijeug ngan udupung we tua kampung harita teh sidikna sujud kana sukuna Dewi Keningan sabab rek paih teh tulus. Nangtung anjeun. Dewi Keningan harita ninrah nangtung ka tua kampung. Ampun Gusti, ampun. Nangtung. Tua kampung harita ngagugu nangtung bari tungkul teu wani melongkeun beungeut ka Nyi Mas Dewi Keningan. Kaura marintahkeun ka anjeun. Bebaskeun ieu pare-pare sakabehanana pagikeun ka para warga. Awas lamun anjeun wani-wani ngabantah ka kula. Sumuhun Gusti. Anjeun prajurit, bawa kula ka nagara. Sumuhun Gusti, mangga. Ayo. Dewi Keningan nu antukna harita ngacurilat heula dituturkeun ku eta jalma. Jelas teu kaudag atuh. Kur nyebutkeun hungkul hayu, tapi Dewi Keningan teuing geus ka mana ngiles leungit ilang tanpa karana. Dewi Keningan anu nuju harita ka nagara Galapasi. Dina waktu anu teu lila. Ngaran-ngaran jawara Dewi Keningan ceuk paribasana bisa raslok. Dewi Keningan harita geus nepi di ka kota raja Galapasi. Dewi Keningan anu luak liuk lempang harita neuteub seukeut ka jauhna. Urat reret kaayaan di eta nagara teh kacira pisan kacouna. Dewi Keningan anu nangtung mancuh dina tangtunganana harita neuteub seukeut ka setiap jalma-jalma nu aya di daerah dinya. Sedengkeun Dewi Keningan oge sarua nu diteuteub ku sarareana sabab asa jalma anyar pinanggih sanajan sarua jalma sanajan sarua itu jeung ieuna. Tapi cara dina papakean Dewi Keningan teh beda. Dewi Keningan anu make karembong anu hiji koneng anu hiji hejo. Anu dibeuritkeun tangtuna nyumputkeun beungeut anu sabenerna. Sararea ningali Dewi Keningan harita ngarasa elok
uka gelisan Dewi Keningan. Dewi Keningan neuteub seukeut ka para ponggawa nu lalar liwat nuka ditu nuka dieu. Salah saurang ponggawa harita nuturkeun Dewi Keningan. Reg, Dewi Keningan harita eureun. Kisanak sapertosna salira sanesti nagara Galapasi. Saha anjeun? Kula ponggawa ti nagara Galapasi. Memang kula jalma anu keur kaparan-paran, kula jalma anu keur ngalalana. Oh iya, nagara Galapasi teh. Kunaon Kisanak make jeung seuri sagala rupa jika nu ngahinis, jika nu ngahina ka nagara kula? Kula teu ngahina. Tingali. Cenah bejana nagara Galapasi teh subur makmur gemah ripah los jinawi. Tapi itu tingali. Loba jalma nu menta-benta, awakna anu begang, para pedagang tuh tingali. Naon gawe anjeun? Salaku ponggawa. Nah, Kisanak nyarios kitu. Saha salerna Kisanak? Teu kudu apal kula saha. Meunang kaula papanggih jeung raja anjeun. Kunaon anjeun seuri? Lucu. Salira teh saha? Aya maksad naon hoyong tepang sareng Gusti Prabu Waringin Sungsang? Kula jalma nu keur ngalalana, anu geus jelas wawuh ka Waringin Sungsang. Raja anjeun. Terang. Wawuh. Saha Kisanak teh nami teh? Penting. Kacida. Kula anu ngaran Nyimas Dewi Keningan. Nyimas Dewi Keningan? Bener? Di nagara Jatikamaling? Bener? Aduh. Hapunten adu kasuhun Gusti. Kaula parantos campela ka salira. Anterkeun kaula ka nagara. Anterkeun kaula ka karaton. Kula yang papanggih jeung Prabu Waringin Sungsang. Ampun Gusti. Sanes kaula alim ngajajab, sanes kaula alim nganterkeun, namung kaayaan di nagara, kaayaan di jero karaton teh nuju gembleng. Nuju gembleng kunahan? Margi parantos sababaraha taun. Gusti Prabu Waringin Sungsang teh nuju kakengingan musibah panyawat anu teu cager-cager. Ah, gitu. Enterkeun kula. Ampun Gusti. Ampun. Sanes kaula alim ngajajab ka salira. Teu naon. Hartina kula kudu datang sorangan. Corelat. Dewi Keningan hari tengah corelat. Les cirimna hari teh leungit ilang tanpa karana. Dewi Keningan anu ngaleungit nentang teu ngagunakeun aji siluman. Sararea nu aya di dinya culang cileung ningalian Dewi Keningan nu keneh aya nangtung ayeuna geus teu katingali deui. Dewi Keningan hari teh leumpang ngagandeang asup kasaban lawang. Dewi Keningan nu antukna jog anyog harita ka jero istana. Sakabeh kaayaan di jero istana harita anu cemping eueuh nu ngomong sakamek oge. Jalma nu rentul harita kutibah ngadarekul we hungkul. Cengelek. Dewi Keningan hari tengah cengelek. Kipati barang ningali Dewi Keningan anu ngacangelek mutang tuwe.
Eta patih junta teh ngorejat sapada harita kaget barang ningali hiji wanoja anu dikenalna. Hiji wanoja anu apal nyaetana ratu ti negara Jati Kameling. Jol-jol nyampak dia tapi tempatan. Ampun Gusti, salira Gusti Ratu Nyimas Dewi Keningan. Sampurasun. Rampes Gusti, bangga. Dipatih junta harita anu nyemah. Nyimas Dewi Keningan harita nu nangtung mancuh dina tangtunganana. Bari neuteup kana warugana Prabu Waringin Sungsang anu teu tadi neuteup. Nyimas Dewi Keningan harita pok ngomong ka Kipati junta. Hapunten Kipati. Aya naon? Sareng Kakang Prabu Waringin Sungsang. Aduh. Ampun Gusti. Gusti Prabu Waringin Sungsang teh parantos mang taun-taun disaprak sauwihna harita di nagara Jati Kameling. Gusti Prabu Waringin Sungsang teh tos kakengingan panyawat nu kacida pisan abotna. Para pandita, para resi sareng nu sanesna anu jago ilmu bela diri na ilmu panemuh jampe pamake tos diketrukeun. Tapi dugi kadanget ayeuna tuh tingali aya wanoja. Kalau kasalah ngomong aing. Dugi kadanget ayeuna teh teu acan aya nu mampu ngadamangkeun Gusti. Gitu. Penyakit naon cenah? Beja cek bejana? Ampun Gusti. Sadayana bungkem teu aya anu terangeun panyawat naon anu ayeuna tumiba ka Gusti Prabu Waringin Sungsang. Dewi Keningan anu neueup seukeut kana ragana Waringin Sungsang harita. Anu geus ngongkoang begang tapi kakasepanna tetep we kumis anu ngaciripit. Panon anu sayu kur tibah neueup harita ka Nyimas Dewi Keningan. Nyimas Dewi Keningan harita lempang lalaunan ngadeuketan kana ranjang anu ditaretes ku inten jeung berlian. Prabu Waringin Sungsang anu neueup harita siga anu rek ngomong. Tapi tuasa pikeun ngomongna berat. Nu karasa beratna nu karasa ku Prabu Waringin Sungsang geus padu hareupan jeung hiji wanoja nu gagah sakti ti nagara Jati Kameling. Kakang Prabu. Assalamualaikum. Nyimas, Yayi Nyimas Dewi Keningan, kula ayeuna keur katiban panyakit nu sakitu beratna Nyimas. Pamugi salira dongkapna ka ieu nagara kula nepangan ka kula jadi hiji anugerah keur kula Nyimas. Mang taun-taun kula kieu kaayaanana usik malik kula teu bisa leuleus kula teh Nyimas teu bisa walakaya. Dua ka naon atuh sababna kula bisa jadi kieu. Kakang Prabu.
Dedeh teuing. Ijinkeun kaula nyabakeun awak anjeun. Nyabakeun selira anjeun. Sumbang gelis. Aduh. Hapunten medut. Tina naon? Jadah teh beuti kotok dengan medutna teh ieu teh. Yai. Punten kaula minta tulung. Nyuhunkeun tulung ka salira. Manawa sareng manawi we kunaon ieu kaula teh. Nepikakeun disiksa kawas kieu. Dewi keningan harita nu neuteub seukeut kana awak Prabu Waringin Sungsang anu matak pikarunyaeun anu begang ngongkoang dina waktu harita. Raja anu gagah pertela dina waktu harita. Ayeuna mah geus eueuh naon-naonan. Waringin Sungsang nu geus tedutan padaya. Teu usik teu malik kurtiba panon we. Jeung sungut anu bisa ngocoblak. Awakna anu geus teu fungsi geus teu bisa pake itu jeung ieu. Dikuriling ku para ponggawa oge para abdi dalem anu satya satuhu. Dewi keningan harita mereumkeun panonna. Dina batin Dewi keningan nada memuntang kana Maha Kawasa. Pangnunjukeun naon ieu ieu kajadian. Ulemeng brai Dewi keningan harita gebrai. Dewi keningan harita ningali hiji sosok, hiji tangtungan anu gagah awakna, anu sarua gagahna awakna, anu sarua kamampuanana, beungeutna anu ampir sarimak. Kakang Patih. Kaula nun Gusti. Saha jalma nu sarua beungeutna jeung Kakang Prabu Waringin Sungsang? Jalmi nu sami pamunteuna sareng Gusti Prabu. Yuhati rayina. Rai Gusti Prabu. Rayina Kakang Prabu. Suhun. Di mana? Di Nagara Kaloa. Di Nagara Kaloa. Sumuhun. Kaceuting kumaha oge moal aya nu bisa nyageurkeun. Ih. Nakunaon Gusti? Sebab ieu Gusti Prabu Waringin Sungsang geus dibere racun jarum geni mangrupakeun ilmu sihir. Saha eta namina? Gusti Prabu Waringin Jati, Gusti. Waringin Jati. Sumuhun. Raratu raja ti Nagara Kaloa. Kurang ajar. Daguan kaula. Curelat. Nyimas Dewi Keningan hari tengah curelat. Sakot cepat Nyimas Dewi Keningan hari tengah leungit ilang tanpa karana. Renghap. Sakabeh nu aya di dinya ngarasa ruas. Barang ngadenge Prabu Waringin Sungsang anu geus kabeunangan ku jarum sakti anu di tangtuna anu dikirimkeun ku Prabu Waringin Jati, Rai Prabu Waringin Sungsang nu salama ieu teu pernah akur. Nagara Kaloa anu pangeusina tukang sihir hungkul di maranehna.
Sedengkeun Nyimas Jati Kemeling anu ngablesat harita init tujuan anak jelas anu katingali hiji kerajaan anu gagah, hiji kerajaan anu mentereng, nagara Kalowa. Nyimas Jati Kemeling dina waktu sakicup harita geus nepi ka nagara Kalowa. Kurang ajar. Barang nepi harita ka kota raja Kalowa, Dewi Keningan anu lempang harita jalma-jalma nu aya di nagara Kalowa. Jika anu heran, jika anu bingung barang ningali eta wanoja anu beda jeung pepakean warna urang dinya. Anu hampir kabeh jalma urang dinya make pakaian teh warna hideung. Pokona kabeh jalma urang dinya mah pakaianana warna hideung jika anu jadi wajib. Sedengkeun dina sirahna kabeh make panutup. Barang datangna Dewi Keningan rob jalma-jalma harita naringalikeun ka Dewi Keningan anu keur lempang. Dewi Keningan jadi tongtongan sabab hiji-hijina jalma nu beda pakaianana teh Iwati Jati Kemeling atanapi Dewi Keningan. Celat. Harita aya sabaraha urang anu datang harita ngahadang ka Dewi Keningan. Nu samakta tangtuna ku pakarangna. Anger. Eta teh para punggawa tentara kerajaan Kalowa. Anu papakeanana sarua hideung we tetep. Sarajan make pakaian kerajaan tapi tetep hideung we. Geus nandakeun yen eta kerajaan teh bener. Hiji kerajaan anu ngabogaan ilmu sihir anu paling hebat. Kerajaan Kalowa geus jadi kacapangan mana-mana. Loba raja-raja nu gugur perlaya. Loba jalma-jalma atanapi prajurit di kerajaan-kerajaan lain, raja-raja di kerajaan lain anu jadi mangsa di negara Jati atanapi Kalowa. Raja anu kasebut licik Prabu Waringin Jati jelas. Hiji raja anu memang gagah tur sakti, anu ngimbangan kana pangarti anu jadi lanceukna nyaeta Waringin Sungsang. Tapi salama tarung jeung Waringin Sungsang can pernah menang Waringin Jati teh. Elehna Waringin Sungsang tangtu ku cara-cara licik manehanana ngagunakeun tur ngirimkeun jarum sakti anu sing saha itu bisa ngubaran Iwati diubaranana nyaeta ku Waringin Jati. Hei manusia, kulon kang kulinting ka nagara kula. Saha jeung ti mana Andika? Nyimas Dewi Keningan anu imut negeri nangtung mancu tina tangtunganan. Kula Jati Keningan. Bisa disebutkeun Dewi Keningan. Atanapi bisa disebutkeun Dewi Kemeling. Areka mana Andika? Wani-wani asup ka nagara kula rek naon tujuan Andika? Lamun rek nyamperkeun ka saha? Kula jalma nu keur ngalalana, nu kasasar nepi ka ieu tempat. Nagara naon ieu teh ngaranna? Ieu nagara teh nagara nu gagah tur sakti. Lamun Andika yang apal, ieu nagara teh nu ngaranna nagara Kalowa. Jadi ieu nagara Kalowa teh. Bener. Tuh tingali aya wanonja. Ieu nagara Kalowa teh nagara nu can pernah eleh. Nu can pernah eleh? Bener. Rek naon Andika make jeung tatanya sagala. Nah, boga tujuan naon Andika datang ka nagara Kalowa? Kurat teu boga tujuan naon. Nah saha rajana nagara Kalowa teh? Eta nepi ka nanyakeun sagala. Na teu pernah apal saha rajana nagara Kalowa? Kula apal ka raja-raja anu memang gagah tur sakti. Di antara raja-raja kula apal
Tapi khusus ke Raja Kalawa kula teu apal. Hartina Raja Kalawa teh lain teu terkenal. Henteu dikenal ku jalma-jalma. Walah. Nepikakeun wani ngomong kitu ye. Hei. Ulah gagabah lamun ngomong di ieu pi tempatan. Sabab ieu pi tempatan teh naraka pikeun jalma-jalma anu songgang. Anu sambarangan nyacapluk. Gagabah make ke nagara Kalawa teh teu dikenal ku warga. Teu dikanyahokeun. Dengekeun ku ilaing. Nagara Kalawa teh jelas kacida pisan kasohorna, ampuh dina sagala rupana, hebat dina ilmu-ilmuna, luar biasa karajaanana, raksasa kaayaanana. Sia dengekeun ku ceuli maneh nu ngacai saeutik. Eta cek anjeun. Buktina kula teu apal ka Raja Kalawa teh kos kumaha. Kula meunang meureun papangi jeung rajana lain. Waduh. Wani sia make jeung nanyakeun raja kaula. Saha raja anu ngaranna? Kunaon make jeung hayang nyaho sagala raja aing ha? Kula penasaran. Cenah mah aya raja nu paling gagah tuh maling sakti. Ngaran-ngaran kuling awewe tangtuna boga hayang boga wawuh, hayang boga kawawuhan raja anu gagah sakti. Kaula oge gagah sakti. Kula teh hayang ngobrol jeung anjeun sebenarnya mah, tapi kula hayang ngobrol teh jeung raja anjeun. Saha ngaran raja anjeun teh? Dengekeun. Raja kula teh ngaranna Gusti Prabu Waringin Jati. Oh, jadi Gusti Prabu Waringin Jati ngaranna. Geus. Kula geus mere nyaho. Tujuan anjeun datang ka ieu pi tempatan teh keur naon? Keur ngalalana. Neangan saha? Teu neangan saha-saha, tapi neangan jalma anu kurang ajar tur jahat. Anu wani na tukang tu wani dihareupeun. Waduh. Udah ngajar. Saha teteh? Raja anjeun anu ngaranna Waringin Jati. Curelat. Nyimas Dewi kemeningan hari tengah curelat les. Jirim Nyimas Dewi keningan leungit ilang tanpa karana harita. Atuh puguh we geunyeuleung di eta karaton. Sebab aya wanoja anu gagah sakti leungit ti hareupeun manehanana. Wah, sakabeh para penggawa teangan eta wanoja anu leutik sakelipik. Ewak ulah disesakeun eta wanoja. Kudu beunang. Sakabeh para penggawa berkaditu berkadieu neangan cirim hiji wanoja anu geulis sakti. Anu ngaranna can dikanyahokeun saha? Ngan anu jelas eta wanoja teh anu leungit ilang tanpa karana nu dianggap gagah sakti ku para penggawa. Wujudna kaayaan eta nagara nepi oge kana ceulina Waringin Jati. Waringin Jati harita nu keur babadamian jeung Kipatih jeung Senopati oge panglima perang. Dina babadamianana hiji-hijina anu keur dibadamikeun teh nyata arek nyerang ka nagara-nagara Pasi anu ayeuna rajana anu keur muriang. Kadenge harita Waringin Sungsang atanpi Waringin Jati anu ngomong sorana agem nakeranan. Kula Waringin Jati, raja tangguh, raja gagah di sagala raja, Kakang Patih. Kaula nun Gusti. Kakang Senopati. Kaula nun Gusti. Kakang Panglima Perang. Walom. Kaula nyangakeun sumapa ngabakto para abdi dalem.
anak buahmu. Sakabe para penggawa kula ayeuna rek nanyakeun ka sakabehanana khususna ka anjeun Panglima. Kumaha ayeuna aya bejana ti nagara Galapasi? Da urang sakabeh geus siap pikeun nyerang tur ngawasa karajaan Galapasi nu dipingpin ku lanceuk kula nu ayeuna geus jadi cacing. Kaula parantos ngirimkeun telik sandi ke nagara Galapasi nu ayeuna kaayanana Galapasi teh tetela geuningan kapasi-pasi. Rakyatna anu amuradu sagalana oge ripuh. Pamimpin anu sajatina muriang panas tiris, teu bisa itu, teu bisa ieu, teu bisa artina hartosna nagara Galapasi ayeuna teh keur gonjang-ganjring anu geus teu puguh pamarentahanna kumaha sabab eueuh nu ngaturna. Ipatih Junta nu gagah sakti oge ayeuna mah geus ngaringkuk, teu bisa naon-naon ningali raja anu kitu jeung kieu mah geus teu bisa kaluar teu penungguan raja. Oh, jadi gitu. Mohon sagancang-gancangna siapkeun para tantara anu jawara, para ahli-ahli tina ilmu sihir anu hebat. Urang serang buru-buru mengpeng Prabu Waringin Sungsang teh keur sangsara keur teu bisa itu jeung ieuna. Hei para tukang sihir, waduh aduh. Maneh ka dieu sorang me. Kumaha? Urang sageuat-geuatna saenggalna nyerang ka nagara Galapasi. Kumaha anjeun siap sadia? Ya saya. Dasar sia sora kawastoma. Ya minggir anjeun. Waduh, nu bener teh. Nu bener ieu omongan-omongan tukang sihir. Anjeun kareup. Aya kumaha anjeun siap? Ada bu anu siap. Naon teh? Sumuhun sauna. Anjeunna siap tuang kentang. Naon? Mun siap tuang sareng kentang cenah. Amananamu unune alalalu. Mamam. Waduh. Lieur ka aing ieu. Naon atuh sia teh? Ananame, ananana nona. Pajarkeun teh cenah dina baju aya ti kotok cenah. Bener teh kitu sia teh ngomong teh. Aram jada ieu mah ieu. Lieur aing jah, minggir. Anjeun. Anu udag ideung jiga cacingeun. Adieu. Kumaha siap? Aduh, beki mengok ya aing mah. Minggir. Kakang Patih. Ulah nun Gusti. Siapkeun para tantara. Ulah nunggu lila-lila. Dina minggu-minggu ayeuna urang kudu kirimkeun pasukan saloba-lobana ka nagara Galapasi. Urang serang, urang tumpas bebeakan di nagara Galapasi euy. Sumbaga Gusti.
barang keur kitu harita curerat katingali aya bayangan anu ngacureat celek nangtung mancuh di tengah-tengah jalma anu memang keur merbayaksa atuh puguh we sararea ge ngarasa kaget ngarasa heran ku tangtungan hiji wanoja anu geulis rancunit dina waktu harita. Nyimas Dewi Keningan anu harita anu memang datang ka eta nagara nangtung dihareupeun Raja Waringin Jati. Waringin Jati nepi ka ngapurilakeun panona. Kaget anu kacida pisan kagetna ku sosok ieu wanoja anu geulis rancunit anu wani datang ka hareupeun manehanana. Ngorejat, Waringin Sungsang harita ngorejat lain Waringin Sungsang hungkul. Kipatih oge sarua ngorejatna. Kaget anu kacida pisan kaget. Oh, Kipatih harita ngomong sorana nyentak nekaranan. Tapi bari neuteub seukeut kanu geulis anu imut ngageleng. Saha anjeun? Anjeun teh apa ka kula? Ya apa? Kula Raja ti Jati Kameling. Ratu ti nagara Jati Kameling. Saha? Kula Nyimas Dewi Keningan. Oh, ieu nya anu ngaran Nyimas Dewi Keningan teh. Anjeun ti nagara Jati Kameling. Bener? Anjeun anu ngaran Prabu Waringin Jati. Bener. Kenyalahan. Calik. Teu perlu. Daripada ngadeg engke tuus. Teu naon. Garing pangintenan. Mending ki garing. Menyertek. Oh. Bade aya pikeun saeunaon. Salira nyao-nyao aya di payuneun kula. Aya piobrolkeun anu kudu dipiobrolkeun ku kula. Ngeunaan naon? Ngeunaan Prabu Waringin Sungsang. Nah salira teh sahana Waringin Sungsang? Kula Nyimas Dewi Keningan. Calon pamajikanana Waringin Sungsang. Cocok turu payus ku kagelisanana. Tapi ku ngalelebar diri na we. Gusti kumahakeun ieu waroja sakitu gelisna Waringin Sungsang. Bener-bener alus milik si Sungsang ieu. Menang wanoja nu sakitu gelisna. Hei wanoja nu sakitu gelisna Nyimas Dewi Keningan. Kula jeung Waringin Sungsang eueuh bedana. Kakasepan jeung elmuna sarua. Leuwih hade salira teh jadi istri kula. Moal teu kudu dama-dama ku kula. Moal tikeun dijadikeun ratu agungna ku kula. Nyaah kana awakna nu sampulur jeung geulisna. Aya maksad naon salira teh geuning sumping ka ieu nagara kula nagara Kaloa. Hampura kaula geus ngaganggu ka anjeun. Kula datang ka ieu nagara tangtu. Aya maksud anu tangtu, aya niat nu utama. Sumut. Mangga sebatkeun. Hoyong sabaraha kilo emas kanggo mas kawina. Kurang ajar. Saha anu rek kawin anjeun? Ya salira sabab nu tos lebet ka nagara kula mah moal bisa ka ditu ka dieu deui
Kurang ajar. Waringin Jati. Kaula gelis. Nyebat. Aya pikir saeun naon Gusti Ratu. Anjeun bener-bener geus tega kan di dalam cek anjeun. Tega. Bener, anjeun geus tega kan di dalam cek anjeun. Sok nyanyahoan dan ari naon teh. Piraku teuing kula tega kalanceuk kula sorangan. Nah, anjeun bisa nuduh kitu ka kula. Apal ti mana? Wawuh gebet kakara. Buat teu make calana ieu. Haram jadah. Nah, Kula make calana. oh, moloh. Hei, Dewi Keningan. Ulah kena waringin sungsang calon anu jadi salaki anjeun. Anjeun wanian datang ka dieu samaruk meureunana bisa balik deui nu sok padahal mah bakal langsung jadi pamajikan kakang. Coba-coba anjeun datang ka dieu. Artina dua pilihan, kawin jeung kula, perlaya ku kula. Coba anjeun lamun bisa. Make jeung nangtang Kipati cik pasihan ieu sakedik mah ieu. Rupina hoyong nyobian cenah ieu congcot ajaib. Cok. Make jeung wantun nyarios kitu. Ayo. Saha? Ulah heula we itulah. Ulah ge hayang nyabak ieu kana pipina anu gumuling kawas kitu tuh moal tekot geus jiga manuk ti kukur anu kakarat turun tina sayang guluntang gulinting pring tang ting tung tang. Taun sia teh. Kumaha uing we. Geus teu ngomong maneh mundur. Teu pararugu. Eueuh. Komo sorak embe kitu mah. Minggir. Waringin sungsang, waringin jati. Kula memang adina waringin jat, waringin sungsang. Garan kula waringin jati. Kula memang hayang ngawasa ka nagara Galapasi sabab eta nagara Galapasi teh memang warisan nagara ti pupuhu kula, ti karuhun kula. Lanceuk kula nu kabagian Galapasi sedengkeun kula nu kabagian Kaloa. Nagara leutik coba berecik coba melintik miskin. Sedengkeun nagara Galapasi anu subur makmur gemah ripah loh Cinawi di ditu jadi di dieu jadi melak cabe oge jadi sampe. Pokona naon anu dipelak pasti jadi. Kasup belak kagorengan di dinya jadi kabeh. Hei Dewi Keningan, lamun anjeun ayeuna bener-bener hayang nyoba kasakten kula hayo. Para ponggawa tempokeun kula ngariung kumaha ketakna ieu wanoja nu geulis rancunit. Lamun kula eleh kula bakal nyerahkeun ieu nagara, tapi lamun kula meunang wayahna anjeun bakal katikung bakal jadi pamajikan kula salawasna. Hade lamun kitu mah. Ayo. Curelan.
Mas Dewi Keningan harita ke tempat anu memang lega. Prabu Waringin Jati anu mah lempang harita ngalenghoy. Pangawakan anak memang teu jauh beda jeung Waringin Jati, Waringin Sungsang. Kasepanana oge teu eleh kasep jeung Waringin Sungsang. Tapi dua-dua anak memang ngabogaan kelakuan anu beda. Waringin Sungsang memang kelakuan jahat, tapi teu ngaruksak. Model kieu sedengkeun Waringin Jati teh ngaruksak lain kur kana jiwa hungkul. Kabeh diborong manehanana kejahatan. Waringin Jati harita nu nangtung mancuh padu hareupan jeung Nyimas Dewi Keningan anu tetep imutna gelenyu harita kajadikeun Prabu Waringin Jati deg-degan hatena dibere imut anu memang kacida bisa kareueutna ku Dewi Keningan anu tangtu ngagunakeun ilmu panemus jampe pamake pikeun ngirut eta lalaki nu aya di dinya. Waringin Jati anu ngawatak ajianana tangtu lain ajian-ajian biasa tapi aji sihir anu memang kasor gagah tur sakti. Dengan Waringin Jati harita ngageter sedengkeun Dewi Keningan harita anu tetep waspada carincing bageuk kancing saringset bageuk iket dina batina Waringin atanapi Dewi Keningan harita nyamat anu jadi bapana nyaeta si Kamileung. Aman nu jadi mana? Nyimas tulungan aman. Aman. Nyimas, ayeuna nuju aya di negara Kaloa aman. Kenaon maneh make jeung di aya nagara Kaloa sagala rupa sia mah Kamiling. Aduh bahaya na keranan keun ama ka dinya aing mah. Prabu Waringin Jati harita nu ngagunakeun ajianana harita curila. Prabu Waringin Jati awakna nu ngalayang lir ibarat heulang rek nyamer kana cangkengna Nyimas Dewi Keningan anu nangtung mancu dina tangtunganana. Sedengkeun Nyimas Dewi Keningan harita lain ngejat ieu tapi kalah meureumeun panonna harita bari ngagunakeun ajianana. Bayangan naga geus jelas-jelas dipemilik kumanehanana pentolan tina tapak naga. Harita Nyimas Dewi Keningan anu tetep mancuh dina tangtunganna. Cek. Disabudeurana Dewi Keningan anu geus jadi sabaraha puluh bagian. Sedengkeun corelat Nyimas Dewi Keningan harita anu nyingkah ti tapi tempatan. Neuteup seukeut ka awak-awak Dewi Keningan palsu anu jumlahna teuing sabaraha hiji. Kacida pisan kagetna ke Waringin Jati sabab kakara manehna papanggih jeung hiji wanoja anu ngabogaan ajian anu sakitu hebatna anu teu dikanyahokeun tangtuna ku Waringin Jati. Ieu ajian naon? Sabab ajian anu memang kacida pisan hebatna dina waktu harita. Saha sabenerna anjeun? Teu kudu nanya saha sabenerna kula, geus dibejaan tita tadi oge. Kula Nyimas Dewi Keningan di nagara Jati Kemeling. Kuduna anjeun apa? Sahari kula. Kurang ajar. Ya. Nyimas Dewi Keningan anu seuring babaraha katakan harita. Ganggu kana ceuli-ceuli jalma nu aya di dinya sabab ceurina Dewi Keningan teh nepi ka ngajelengeng kaeta jalma nepi ka narutupan kana ceuli. Sedengkeun Prabu Waringin Jati harita nu ngawatak ajianana seor karasa aya angin harita nu nebak gede na keranan ngagelembung lir ibarat angin lilimbungan angin puyuh anu kacida bisan gedena nebak kana awak jalma-jalma anu nyarupaan ka Nyimas Dewi Keningan. Tapi aneh eta ajian nu sakitu hebatna teh teu mempan anggur ting serengeh harita malah nyerang ka Prabu Waringin Sungsang atapi Prabu Waringin Jati. Prabu Waringin Jati harita nu mundur ka tukang nahan serangan eta para musuh-musuhna harita nu ting salebur sing cerebesat ting blesat harita narajang kana awak maranehanana narajang kana awak Prabu Waringin Jati. Atuh puguh we keur Waringin Jati ngarasa kaget turuasna harita ngalungkeun tongkat anu dicepengna dina leungeun. Eta tongkat harita nepi ka muter di jomantara nyikat
kasakabeh jalma-jalma anu mang nyarupakeun Dewi Keningan. Blakluk las waruga nyimas Dewi Keningan harita las sawareh. Sanggeus kitu eta tongkat jangelek jadi hiji makhluk anu pisan gede nakeranan siap dikenerkam awak-awak Dewi Keningan pas. Sep les nyimas Dewi Keningan harita anu langsung narik pasukan anak pikeun ngumput deui curat nyimas Keningan asli harita keluar deui. Kakak nyimas Dewi Keningan harita seuri nepi ka lelengah kana keranan lantaran ningali waringin jati anu nangtung mantu ngagunakeun tongkat anu geus ayeuna robah wujud jadi hiji makhluk nepi ka sieuna. Waringin jati sakieu kemampuan anjeun teh. Kurang ngajar sia asakeun tah. Ieu nya musuh anjeun musuh kula. Urak barik eta wanoja lumpuhkeun eta wanoja. Nyimas Dewi Keningan harita ngemputkeun leungeunna anu dipentelkeun ku karem. Wah panas menyongkap di sabudeun eta pitempatan nepi ka keun tatangkalan anu aya di dinya mangrupakeun kembang-kembang ti karaton harita anu aralus takerana. Langsung dak dumadak harita garing sabar harita jerit eta makhluk kita engke ngalawan geus ngajerit ku panas maka tidak pisan panas. Sedengkeun waringin jati harita mundur ka tukang sobara lengkana lai. Waringin jati harita nu ngaluarkeun getih tina pelebah irungna jeung tina pelebah bibir sela-sela bibirna nandakeun kakuatan waringin sungsang teh jauh di sahanapeun Dewi Keningan. Dewi Keningan anu nangtung mulak cangkeng harita beri nunjuk ka waringin jati. Waringin jati geus siap-siap anjeun angkat kaki tieu pitempatan sabab ieu nagara teh sakedeung di bakal kawasan bakal jadi kawasan kula. Kurang ngajar Keningan dinyangka anjeun nu sakitu hebatna anjeun nu sakitu gagahna tapi keur kula dengekeun Keningan tibatan kula kudu mundur lebih hade kula ajur kutumpuran jadi lumpur deuleut hancur abur kepanasaran keur kula. Ayo urang masing-masing ngetrukeun ilmu panemu jampe pamake ngetrukeun pangabisa masing-masing. Ayo kita tadi ulah kana ngacebek sok keluarkeun nu panghebatan di antara nu panghebatna. Urang ngajar sombong anjeun. Dewi Keningan harita anu nangtung mancuh harita. Dewi Keningan anu nganjulurkeun leungeunna jiga rek tari wae harita. Pleyey nyimas Keningan harita anu ngagunakeun kembang gula-gulana ajian asik anu memang bisa nimbulkeun lawan kabawa ku irama manehanana. Lungak kelingekna ngajadikeun waringin jati harita lir ibarat anu kabawa ku pangawasa ajian gula-gulana ti nyimas Dewi Keningan. Waringin jati harita anu kabawa ngalengekeun awakna siga bencong awak hareuras hayang miluan ngalingek segala. Sedengkeun nyimas Dewi Keningan anu seuri ngabarakatak harita ningali waringin jati geus kapangaruhan ku ajian manehanana. Waringin jati anjeun ayeuna geus teu boga kakuatan naon. Sep. Waringin jati harita di sajorirat nyimas Dewi Keningan harita newak kana beheungna waringin jati. Palebah mun-munan waringin jati harita nu ditempelan ku dampaleungeun nyimas Dewi Keningan harita lir ibarat aya haseup anu kacida pisan kanalna haseup kaluar tina palebah mun-munan.
Waringin Jati hadir dengan jerit maratan langit ngocak marakan jagat. Bro, nyimas atanapi Waringin Jati harita namru. Kumaha kejadian anak di negara Waringin Sungsang. Atanapi dengar galah pasti. Prabu Waringin Sungsang anu tadina teu bisa usik teu bisa malik. Harita ujujuk korejat. Prabu Waringin Sungsang harita ngorejat bari nangtung mancuh dina tangtunganana. Puguh we kaayaan dirinya kabeh harita gempeur. Sebab ujug-ujug Prabu Waringin Sungsang teh nangtung mancuh dina tangtunganana harita rurat teret ka kenca ka katupok. Prabu Waringin Sungsang ngomong ka Kipati. Kipati, kunaon ieu pula awak jadi hampang ki. Kamana Nyimas Dewi Keningan? Ampun Gusti, rupina Nyimas Dewi Keningan teh angkat ka nagara Kaloa. Aduh, Kakang, wayana teang Nyimas Dewi Keningan bahaya. Aduh, teu wararan tunting kedah lebet ka nagara Kaloa. Lamun kitu kaula nu bakal datang ka nagara Waringin, ka nagara kaula, ka nagara Kaloa. Tapi Gusti geus teu nanaon. Curilat Waringin Sungsang sabar hari tengah curilatkeun awakna nudak dumadak cager sabar harita. Waringin Sungsang anu can dahar can itu can ieu teh ayeuna diri ibarat anu kuat awakna. Hebat nakeranan keur Waringin Sungsang bener-bener anu memang kasebutkeun jago teh luar biasa. Waringin Sungsang anu kasohor gagah perkasa teh memang bener ayana. Hiji-hijina nu bisa ngelehkeun teh nyaeta Nyimas Dewi Keningan. Salian tidinya can pernah dia anu ngelehkeun. Tangtu nah isi kamileung mana geus puguh na gere guruna Dewi Keningan. Waringin Sungsang harita langsung ngeblesat init ninggalkeun eta pitempatan sakolepat oge harita manehna geus nepi ka nagara Kaloa. Curilat Waringin Sungsang harita nu nangtung mancuh di pelataran karaton. Pok Waringin Sungsang harita ngagorowok. Nyimas, kaula Waringin Sungsang. Di mana Nyimas? Kakang Waringin Sungsang. Sumuhun Nyimas, Kakang aya di dieu. Mangga kalebet Kakang. Waringin Sungsang harita nu leumpang dangah. Sakabeh jalma nu aya di dinya harita bengong. Bari jeung tetep nyemah ka Prabu Waringin Sungsang sanajan kumage maharaja ti nagara Galapasi anu gede. Sedengkeun Prabu Waringin Jati harita anu geus ngalumuk di ibarat kapas nu kaibunan. Prabu Waringin Jati harita anu geus teu boga kakuatan teu boga daya jeung upaya manehanana pikeun ngalehkeun Nyimas Dewi Keningan. Waringin Sungsang harita anu netep ka Nyimas Dewi Keningan anu geulis rancunit anu nangtung mancuh harita disahareupeun Prabu Waringin Jati. Pok Waringin Sungsang harita ngomong bari netep seukeut ka Waringin Jati. Yayi Waringin Jati tetela. Anjeun teh hiji jalma anu bener-bener kacida pisan jahatna. Kula jahat teu pernah nganiaya kasasama. Komo deui kanu jadi dulur ngaku kula jahat, ngaku kula sarakah. Tapi anjeun sana geus mah jahat sarakah oge wani anjeun merdaya kaula.